ngabolang ala simet jeung ngala jeruk di sawah. Lur, ieu nu ngaranna tiis ceuli herang mata teh. Tong kudu naranya reka mana cenah mama muda orang Sunda ngaprakna poe ieu. Geus lah tong kudu ararane da mama muda lamun geus ngaprak ka sawah naon wae ge diala. BTW ari niatna ti imah makur arek ngalah simet hungkul. Loba teuing usuk esekna di imah lajuna mah kaberangan we. Da ngalah simet berang-berang teuing masing ararajol hararese ditewakna ge. Terus uyuhan teuing menang sakieu ge bubuhan ku sa RT Krid. Lajuna mah cek nu boga kebon teh mending uneran tuh daun tangkil jeung nyayur-nyayur hasil wae mah daripada teu hasil naon cenah. Deuk urang teh mah da hayu bae dititah mah teu lila teh digigireun tangkal. Tangkil si ngoreng aya tangkal jeruk atuh ngeunaheun weh keur rada haus kieu teh ti koro. Ngalih eta barudak nu boga tangkal jerukna ge kateun teterekelan nu biasana teu hayang teh cenah. Da kabawakeun meureunnya simet meunang, jeruk jeung daun tangkil meunang nya geus ngagidig balik geus hasil mah. Teung batan balik ka imah laladok hadena aya curugan ieu nya geus urang kukumah. Panjangna ngagidig di jalan teh nya haus teuing ja teu bawa cai poho. Lajuna mah hadena boga jeruk yang geus dipura. Geus rasa ausna leungit mah arwi badagna halusna.